Tanyakan heula ka si bapak nyamukna gering naon bisi ngere obat kenapa? Alah, maneh aya ku sarwana. Ampun, ting. Geus kabayang lamun anjeun aya bakal wani ka diri kuring watakna katinggal natra. Duh, alhamdulillah ya. Tomat sakedeung deui panen. Jong-jongan. Cabe sakedeung deui. Heueuh. Keur kieu keneh mah da urang demi hararese hayang sakalian jang meuli jang udud oge. Tapi teh mah meureunana alhamdulillah geus panen mah. Kemana budak gitu kitu aya di imah. Samingguan deui lah lumayan samingguan deui mah boga duit ya. Samingguan deui mah ngeureuyeuh meureunana ngabentang. Duh, salegar euy. Nyemprot geus aya ka kuping. Aya kitu budak setek ka tempo lah. Oh, lauk galade sekalian hayang mah nya nguseup tawa di sair. Mana budak teh? Jang, dia nak kemana? Ini tuh sekolah Jang, mana nya budak teh? Yalah, sekolah gitu. Lah, ampun teh ngeri eueuh indungna kieu ningan budak teh. Ini sorangan gitu teh tapi bae lah ya. Tunggu. Juga suara si bapak gerak-gerak. Cikong samperkeun. Nyapa naon? Kade. Ada Jang. Nuhun, Pak. Nyapa. Nah, ujang teh sakola.
Itu papan ayeuna mah Sabtu Minggu teh libur. Oh kade atuh kade juk ke sekolah mah sainganan atuh. Di mana bi amang di mana bi? Jadi itu Pak. Oh terus mam Terus terus syukur mama ulah tebih teh ngari amang teh da beda deui atuh di leuweung mah. Ieu melang. Pak. Kete Senin teh Ujang teh ulangan. Oh ulangan naon? Ulangan matematika, Pak. Deuli itu syukur ulangan mah sing pinter nya. Naon Jang? Matematika. Ih, Bapak mah lain matematika. Matematika, Bapak. Oh. Lamun Ujang pinten 10, Bapak masih hanaon ka Ujang. Wah, tenang we Jang pokona mah lamun Ujang peuteun 10, ku Bapak dibere hadiah 100.000. Pokona mah. Pak, Aing 100.000 ah. Naha? Capek ngitungna 1.000 we. Ele itu. Alus bener kudu kitu dah. Alus bener. Nah, eta ciri-ciri budak HD pokona mah lah. Yes. Bener budak aduh mau 100.000 aduh keunel. Syukur. Dedeuh teuing. Tapi Pak, Ujang mah bingung keneh karena pelajaran bahasa Sunda teh. Buat bingung. Apa? Dina paribasa Ujang mah loba keneh nu can ngarti. Cek. Paribasa nu mana nu can ngarti teh? Sugan we Bapak atuh ngarti. Cing sok bejakeun ka Bapak. Nu kumaha? Iya, Pak. Aya paribasa kudu silih asah, silih asih, silih asuh. Naon eta hartina, Pak? Matakna. Jadi sekolah teh kudu regepkeun. Jadi ameh apal. Tah nu kitu teh hartina teh kieu Jang, nu kitu teh. Eta teh kieu silih mikanyaah, nika deudeuh jeung papada manusa. Itu ari silih asah, silih asih, silih asuh teh kahade sing tenget. Da peribahasa bahasa Sunda mah kajen urang Sunda centang tu barisa kabeh. Tah gitu. Jadi kudu naon mun diajar teh mun aya barang can ngarti masing ka guru ge taroskeun engke mah anu kitu naon gitu. Oh, gitu, Pak. Ngartos ayeuna mah Ujang teh. Tah gitu. Tapi aya deui kahade pokona bahasa Sunda mah loba beda jeung bahasa daerah yang. Jadi bahasa Sunda mah ibarat kieu tah ayeuna aya deui. Cekolot mah cenah ulah ngaliarkeun talus ateuh. Ih, Bapak mah talus atuh diliarkeun. Pan heuh dangekeun heula matakna regepkeun amengke di sakola bisi aya pertanyaan nu model kitu pan Ujang teh ngajawab. Aing geus apal mah. Matak dangekeun heula ai kolot keur nyarita teh. Tah kupingkeun heula ku Ujang. Nya, Pak, naon hartosna? Nya ke heula atuh pan can tamat Bapak ge ngobrol tah hartina teh kieu. Ngaliarkeun talus atuh teh tong ngaliarkeun perkara anu ngadatangkeun kagorengan gitu. Jeung nyebarkeun bohong anu timbulna fitnah. Jadi intina kudu jujur, bisi awal akhir ka urang loba anu ngewa. Tah gitu Jang. Artina peribahasa tina ngaliarkeun talus atuh teh. Jadi kudu apal. Oh, gitu, Pak. Asam ning jeung Bapak diajar paribasa mah. Mohon gitu Jang. Lain asa mending jeung Bapak mah atuh sakadar nganukur lamun bisa, Bapak ge teu bisa kabeh atuh. Teu anger ka misalkan Ujang di sakola aya nu teu apal bejakeun ka Bapak, sugan we Bapak apal gitu. Nuhun, Pak. Pak. Ari paribasa teh aya deui teu Pak salain nu eta? Aya, Jang tenang we. Pokona mah regepkeun ku Ujang. Tah ieu di antarana bengkung ngariung, bongkok ngaronyok. Tah. Si Bapak mah geus aneh deui wae. Matak dengekeun. Ai kolot rek ngomong teh, cicing regepkeun nya, dengekeun.
Oh, nyesok atuh Pak. Tah jang bengkung ngariung bongkok ngaronyok teh hartina babarengan dina senang jeung susah, babarengan dina nyang hareupan hal kasulitan. Mun kabeh masalah kudu dibenerkeun ku sararea tah kitu jang hartina teh. Wah, hebat ya si Bapak. Ujang jadi ngartos Pak. Aya deui teu? Aya jang loba sok ayeuna ujang rek nanyakeun naon sugan ujang atuh nguping ti batur sok tanyakeun ka bapak ayeuna. Oh, nuhun Pak. Ya Pak. Ujang teh pernah nguping. Iya Pak. Nguping naon jang kumaha? Iya Pak. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Kan bener Pak itu mah. Melak cabe, daunna cabe, melak bonteng, daunna bonteng. Bener Pak. Maneh. Lain nu ditanyakeun teh pribahasa meureunnan. Eta teh kan pribahasa teh melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Eta teh kan peribahasa atuh geus apal mah lain nanyakeun peribahasa geus sakitu pada eta mah peribahasa anu ditanyakeun ge tadi. Mun eta mah Pak, paribasa teh kitu-kitu keneh teh aya artian. Alah. Ampun, kelajang. Ieu heula lah bari ngopi heula merada ngagebra ieu sirah merada tegep. Kela dagoan lah. Oke, dijawab ku Bapak. Si Bapak saeutak-saeutik ngopi. Pan Ujang teh hayang apal paribasa. Ke heula atuh pan atuh. Bener tuh, pan geus ngopi mah jongjon jadi kana sirahna ge moal poho deui tenang we da Bapak ge sarua tuh. Ai kajian orang Sunda ge da moal dan teu ngarti kabeh atuh jang. Anger. Da hese bahasa Sunda mah sabenerna mah hayang nepi ka ngarti teh. Ampun deh. Tah ge jang. Ai ngaran melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng teh artina teh melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Naon anu geus dipilampah ku urang kayak bakal katembong hasilna. Gitu. Ah, hebat si Bapak. Asa mending jeung Bapak diajar paribasa mah. Dah atuh jang biasa we da kolot mah da sok santeun eta ge menang murungan nu sakainget ku Bapak. Baheula pan Bapak ge keur sakola sok diajar gitu paribasa tapi da anger pabeulit Bapak ge baheula. Dikeun diajar teh. Jang, mumpung beurang keneh ieu da bisi kaburu peuting ludeung teh kadinya ka warung meser eta da di dieu kan loba eta loba nyamuk, meser bat nyamuknya jeung eta jeung naon teh kopi. Meser mie we da sok sareueul ning tengah wengi. Bayahna kayaknya da caket ieu ka warung mumpung siang keneh nya. Da eta naon teh hujan ieu nya. Nya Pak. Ujang ludeung tapi buruhan si Ujangna. Dasar kali buruh. Geus. Oke, gua apa di buruhan. Tuh, can panen teh kieu jang duit ge receh. Tah ieu kejang bat nyamuk ya. Tah jang bat nyamuk. Tah ieu jang kopi. Bah, ieu mah sameunang-meunang naon kana atakan mie atuh naon we. Sok sareueul ti peuting mah. Nuhun Pak. Wah, si Bapak di kieu. Kudu syukuran jang. Kitu-kitu ge duit eta teh masih kene payu. Ieu geura ini pengberang keneh. Telah ieu teh jang kopi nu mana? Jang obat nyamuk nu mana? Ah, balik deui mah tanyakeun deui ka si Bapak. Belah. Nah, budak teh kalaka balik. Nah, jang make kuy deui naon? Iya Pak. Ari ieu teh kajang kopi nu mana? Jeung kajang obat nyamuk nu mana Pak? Ari maneh.
Geus beulikeun tiang ngomong ka ditu ka warung. Sok kayak da bakal ditarima bakal eta ku warung dihitung tuh kudu ditanyakeun jang bat nyamuk nu mana jang kopi nu mana tuh. Tinggal langsung dikeun tah meuli ieu gitu. Tinggal sana ku Ujang. Oh, nya tuh Pak. Ayo di we budak teh. Tuh Pak. Oh, pan tuh kuningan tuh telila ningan. Jongjon aing segala aya mah. Kelajang. Ribat nyamukna mana? Nah, eueuh ieu bat nyamukna. Tadi teh Pak, tukang warungna nanyakeun ka Ujang. Oh, terus? Ih, tanyakeun heula ka si bapak. Cenah nyamukna gering naon? Bisa mere obat cenah Pak. Alah. Aku sarwana ampun teuing.